Bade Amang Kadago. Saksikan terus vlog kami anjay. Ayeuna habis sareng hujan. Jalan awalnya aja Bade Kadago. Enak habis cantik kemuliaan. Pokoknya mah saksikan we vlog Arula. Terima kasih. Ayeuna habis sareng hujan aya di Jalan Cilaki nya. Di Pangkalan Gedung Sate. Jalan Kadago. Antosan sama JJ jadi lo alhamdulillah. Guys, enak abi bade review ya kopi susu ala dagonya sareng paujan. Ieu sacangkirna hargana Rp5.000. Terus sareng view anu sakeren kieu. Beuh, madep pokona mah guys ya. Dago di sore hari ya guys ya. Enak abi sareng paujan bade ka Ciputra. Lampung sareng Serang. Ini perjalanan abi ke Ciputra sareng paujan. Nah abi sareng paujan menuju di Cicadas. Di pasar Cicadas. Satkat Santo Yusuf. Tong makanan langsung jan. Polisi aja. Ada. Jadi seur nu icalan. Naspad anjay. Oh iya pasar Cicadas ya guys ya. Kita tukang buah. Soalnya mau tukang ganja mau dipajangkan. Kita tukang ayam. Nya mau tukang babi mah hese nya. Ayam warnas. Ayo
tukang boneka, tah ieu tukang petasan. Tah. Tah ieu mainan awewe. Mun tukang sabu moal aya di dieu mah da ieu mah pasar. Kejadian di gangnya sareng paujan di perjalanan uik. Banyak anjing mobil asup ka gang kieu anjing. Iya ayeuna sareng paujan. Tos aya di jalan Antapani. Caket lapangan Gasmin menuju OTW Uih. Tah ieu mobil tahanan militer. Anjay. Tah eta miakui Antapani anjay ting saha boy. Tah ieu masuk aci ganteng. Mun awewe mah geulis. Nah, mun ieu lapangan Gasmin. Biasana di dia sok aya nu naon nya? Olahraga tangan, olahraga kaki. Rek bukbek ge hayu aya di dinya mah. Bebas. Nah. Ya, aya kosong. Tukang sepatu, anjay. Nah, eta tukang percikan. Nah, anjay. Ya restoja, tukang bubur. Nah, ada tukang restoja mah biasana bakso anjing. Nah, ieu salon muslim. Berarti nu Kristen teu bisa asup. Ieu Alfamart. Jangan sih, nu Kristen teu bisa asup anjing. Heureuy wae. Tah ieu Lulu Pet Shop. Jadi di dinya teh tempat penitipan ucing, untuk anjing. Lamun hayam mah teu tiasa di dinya mah. Soalna lain hewan peliharaan eta mah. Kanggo dibenci. Jadi Indomaret mun April ganti namina. Eta wartegnya mah dipungkur mah tapi enak mah geus bangkrut. Teh ieu bapak-bapak pada salat. Ah, ieu masjid. Masjid Jami Tanah Wakaf. Tulisanna Tanah Wakaf ya ente salah kan? Serius aja. Nah, ieu si tinjau lawik anjing di Padang. Beda. Nah, tukang sate aja. Nah, ieu abi tos caket di Parakan Saat. Mun banjir berarti sok saat wae. Ya. Menikmati senja di Kota Bandung. Anjay. Senjata. Itu aja ya. Di abi sareng paujan. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.